al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu teh bakal kabur ngajauhan kan kajalma anu sombong kan. Kumaha anu sombong teh? Anu sombong teh anu hatena teu nyaho kana agungna ilmu, nu hatena boga rasa dirina berharga kan, anu hatena mengagungkeun kana eta ilmu pangeran sehingga teu ngarasa butuh ke ilmu. Kudu ilmu nu datang ka kuring, ulah kuring anu kudu budak-budak ilmu kan. Heug bae kuring nyar ilmu tapi kudu ngeunah kan, kudu nikmat kan, loba nawar. Nah ieu adalah jalma anu takabur ya, anu kumuluhu. Ta ilmu mah cecebeun, ilmu mah sebeleun, ilmu mah kanu kitu teh. Tuh. Seperti cai tingali dawuhan ulama. Ari cai ngalirna ka luhur ka handap. Ka handap. Tara ka tempat nu luhur. Sabab ka tempat nu luhur mah cai mah cecebeun. Kan? Anti we lah. Ka tempat nu luhur mah. Tapi ke tempat muhanap cai teh dengan sendirinya itu najan cai na segede buntut berit kan nyangkrung tuluy we ke handap mah tah kitu ya. Ilmu teh najan saeutik barokah ilmu, rahasia ilmu bakal nyangkrung dina ati jalma anu kumaha, anu aya di handap kan, anu merendah di handap kan. Sok sanajan urang sagala boga duit, boga mobil alus dan sebagainya, urang merendah nya, urang kudu hadir bari gitu kan dina kaayaan becek ya gitu. Teu aya kuat kait dina ati aing jelema beunghar make jeung kudu gitu kan, kada tempat nu kieu teu aya dina ati kitu teh. Nu dereret teh eta we agungna ilmu, butuh ke ilmu, ngarasa rendah di payunan ilmu Allah, tunduk ke Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah lamun kitu urang bakal menang ilmu anu manfaat.